Aduh, naon dibiati bang ayah goreng boleh tuh hungkul. Goreng pisang sih ketang. Bikin wanya si Ahmad. Jer barodo teh naon ayana. Arek ka mana? Arek nganteran Amel. Gini nganteran jong Goreng bolet, goreng pisang. Jeung roti nah Bu Haji. Roti mah pangabeuki urang kota. Tapi si Ahmad ada urang lembur ieu. Si Ahmad minantuna Ciodah. Heeh. Asan teh biki geulis wae Mel. Tinta adegan ye. Udinda eker keliling heula. Tabujur. Can geus keneh wae geuning si Ahmad teh. Nungguan di dieu hoream mentasna kasusukan balanjir kos itu. Alhamdulillah hadena si Ahmad daekeun jadi panyawa urang. Bararingu ngamun bungan mah awak babari kageringan ayeuna mapan. Aya anak hiji-hijina ge bujang si Kasep. Moal moal dikasawahkeun bae. Aya anu kuli ieu manehna mah bae titah di kota nyaah banget da ka anak teh di kumaha ge ulah kayang ulah sampai capek. Maneh amat sing getol sing daek rek neangan naon deui usaha ka mana-mana teh daekeun hasil. Mending ai balik teh di paseaan aku si Iem balik ke di paseaan wae. Karunya ninggalin hari kitu mah. Dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu. Diriku inilah Mel ka mana? Ya biasa ieu mah keliling Nusantara Keliling wae sih ya. Emberan di mah bete Kumaha mun neangan nu seger-seger yuk. Neangan seger naon sih Itu tuh. Yuk. Neangan berondong. Tong borondong pokoknya nu seger kos semacam rujak gitu. Rujak wae yang berondong Borondong wae emang aek itu di trekna. Aku geus liran tadi teh. Najis. Buru. Ayo Ya daun salam teh negara ring kieu geuning. Lumayan padahal mah. Menang ngalaan kamari di tetangga. Alhamdulillah hadena si Ahmad aya pakuliannya. Lumayan kan jeung nambahan meuli beas mah. Itu digawe teh molor hudang we. Molor oge can beurang can hudang. Gablek salaki teh aing mah kabeneran pisan. Sugan aing teh boga salaki teh bakalan hirup tenang. Aya nu ngusahakeun. Boro-boro nu aya megelekeun wae ka hate teh. Ahmad lamun teh era mah hayang lengoh hayang jadi randa. Tapi karunya geus boga anak ayeuna mah. Piraku arek merekeun jeung direk sanusudieun ka aing. Jelema teu boga rek saha nu sudieun ka aing. Babakeun lumayan jeung ungan angeun mah. Kadang sini ngalah hudang ican peren deh milih daun salam. Bising kumaha onam bising ragak ti ayunan budak. Kadang neng, kadang galis. Kadang mencang, neng hudang. Hudang mam. Urang mamnya ibaknya. Urang ibak. Ya Allah. Aduh. Berita nih viral kieu. Bu Haji. Mad. Bu Haji mawakeun eta gorengan tah. Ayo. Nuhun ya deh. Kebanget teh. Bu Haji. Sia daripada neangan kuli ka mana-mana ge. Balik teh hasil mending teh diomelan aku si Iem. Ge. Untung ieu ayeuna aya pagawean. Aing emang geus wanti-wanti ti keur ieu rek make maneh, Mad. Aing awak kageringan wae pan hoream capek. Eta si Iem geus nyahuncan maneh digawe di urang. Geus Bu Haji, geus bebeja. Yeuh,
ai menang kuliah ti urang ngomong kasiya sakit tapi urang kitu hayang nyekel jeung beli rokok jeung naon gitu. Gua diberekeun kabeh ka manehna teh urang sok tara dibere. Nyaon ke maneh hese yang jajan yang naon di mana-mana. Rokok ge Bu Haji muni hese. Oh, nya sorangan pan si ieu mah kos situ. Ini kuat ngeunah banget Bu Haji. Ih sopan cau. Eta di warung teh aya gorengna, aya seupana, kos situ doang una naon deui. Aing geus capek teh karasa banget ngeunahna. Tapi kaburit nyamadnya sapoeun we. Heeh. Etik deui da itu ge. Di mana em? Ih caweuna ge kos kitu embung Eke mah teu beuki. Heeh. Tadi amprok jeung Eke em. Oh, eta jeung saha si lalaki dempak-dempak gitu em? Si Iem lain lalakina. Oh, eta lalakina. Geuning goreng patut ye. Teu geuning duaan wae jeung Bu Haji. Ih, jengong-jengong selengkong em. Curiga sih ya. Curiga. Urang laporkeun yuk. Urang bebeja ka si Iem. Bebejakeun. Eke mah mau ka ditu teu nyangka sih ya Bu Haji. Kan Bu Haji teh randanya em. Urang iya kasih Iem heleng. Aya Udinda iker ka ditu teh nya. Oh geuningan heueuh nya itu. Jangan-jangan itu ditusbol Bu Haji ku si Ahmad. Ih, cucok deh ah. Ngandika kaput we boga asupan butut teh Rek dipiceun nya tuh dage. Geus kapake banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenaon, Mak? Iya, kaputan iya ya asupan. Terus butut atuh mah maneh di kaput wae meuli deui nu anyar. Oh, duitna is. Mal payu tukang ieu. Mak. Ieu aya saeutik. Sager emak. Alhamdulillah. Karak dibayar mah parena ieu nah parena. Panen kamari teh. Menang gede meureunnan. Ya ayalah sakeung ngagade deui sugan mah. Alhamdulillah sing nambahan deui sawahna nya. Mudah-mudahan barokah teh sakeung. Amin ya Allah sehat-sehat nya. Amin. Atur nuhun ya geus inget wae ka emak. Atuh mah ini mah doang di dieu. Baturna deui. Alhamdulillah. Lah ngomongkeun teh nya Mak. Ngomongkeun naon? Mama tara ngomongkeun jelema. Alhamdulillah nu bager teh nambahan deui meureunnan nya selain Bu Haji teh aya Iis nya. Moga eta mah satak saeutik. Bari jeung rezeki saeutik ge kudu ari zakat mah. Nya sing aya barokahnana nya. Ngomong kopi meureun. Arek ngopi. Bohong teu mah urang mah tara ngopi. Aya kopi mah besing arek. Maaf, lambung. Yang satu nyamanya. Gitu doang. Nuhun nya. Nya Mak. Ayo, Waalaikumsalam. Alhamdulillah Gusti, tuh rezeki mah ya di mana we datangna. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah geus beres mere zakat ka Mak Oda. Mere zakat enggeus, ngiriman kasihna pisah enggeus. Si Bella hayangeun deui hanan. Manehna mah lain bereun. Anu mau ngorak kene. Gosip. Sia mah gak ada gosip wae, gosip. Gosip. Ya, Bu Haji nu gendut teh ya. Selingkuh Jeung saha? Itu jeung minantuna Mak Ode. Piraku teuing maneh itu di sawah. Tadi ekeun nyaho. Teu percaya aing mah. Ekeun ka si Ayu ge. Si Ayu ge nyahoeun. Ulah sok fitnah sia teh. Di bejaan. Mana lain orang dia oge. Lain orang dia oge ekeun mah nempo Tapi aku Bu Haji bogoheun ka si Ahmad Bisa jadi ayeuna mah boro-boro kitu. Minantu oge jeung mitoha bisa kejadian. Nya eta mah di film-film. Anggeus aing balik Mau percaya ka sia. Amit di bejaan pos itu dasar kelong wewe. Dinda. Neng mah wah, kayaknya geus hudang.
Kan mama can peren dan kumbah piring. Ayah mana digawe. Mam. Ayah mana digawe lumayan. Mu. Molor tadi. Kayak geus hudang ya. Mam. Ya sing benar tuh gelis ah. Mana geuning. Yakeun we ah. Di wadah mah. Aku papan bubur bu orang. Mama kan melan ini tah. Yang ngangen lumayan. Ngangen hasem dia make daun salam mah seungit. Kek mak wadah teh mah kamari cenah. Mendingan cenah angen hasem sia. Nya tibang kari ngalebok. Di daun salam mana seungit. Pokos angen daging deui nya neng nya. Gelis banget neng. Aduh, kayak mana sih kira ibak ya ah. Kadang. Hah. Duh. Ya Mad. Eta kasus kamari si Iem. Beneran teh jeung temuin. Oh teh nyaho Bu Haji ya urang percaya we kasih iem. Ya heuh atuh rumah tangga ambe balener kituna teh katempo ku mata sorangan ieu. Oh aya wae tuh udah di lembur kos kitu. Heeh. Sok ramai-ramai teh. Ya, ngomong-ngomong ieu pamanjer nya. Bu Haji nuhun ya. Engke balikna ka ditu we ka imahnya cokotnya. Iya diantarkeun ka ditu nya sekalian bari balik. Heeh. Ya tah Bu Haji rek ngeureuyeun nya. Ayo. Ayo. Lumayan rezeki alhamdulillah. Salek capek ah. Mama Ayu, ngeunah nyadaang itu aya nama jeung sop-sopan ke meuli basona ah. Aduh negeulis geus cager huntuna. Oh, dijampekeun is ieu ka Bikesi. Ogeun dijampe aya. Nya aing teh cager-cager ka bidan oge atuh, meuli sop-sopan, meuli Eta karek cager malah jeung teri sih. Mama Ayu, ngawadang wae, moal ngawadang wae unggal peuting. Main ka mana sih? Tas mah odah aing tas mere jakat. Jakat apa nginjem duit soalnya mah udah masa geus panen ge loba duitna loba beasna moal mungkin sia mere jakat aing tas panen kamari cuman boga sawah sakota ke bedegongna meuni sombong alamana yo geus pake daang sorangan ulah sok jukat jakat niatna hayang mere ka mah odah kali mere ge 20 sa amplop moal mah 50 wae asal rido ikhlas mane mah merena paling oge loba jelema nya yo mere amplop mah lamun eueuh jelema lamun sepi ulah loba jelema mana mah yang katempo yo kan aing malah mau loba sawana lega sawana aing mah ngaplopna ge unggal 50.000 aing mah karek saeutik bel aing mah nini ya ho sia eta ge ka sawah ge peda we sia ka Arab tuh ka Arab mah moal boga sawah ieu ah Sadene si Neng geus sare. Tinggal kumbah piring haroream lah. Si Ahmad kituna ge keur kuli ieu. Cewe pandeuri kumbah piring mah. Gampang. Ngejo geus. Naon ayu? Iya. Naon? Urek ngomong penting. Ngomong naon sih? Salaki mana ka mana ayeuna? Kuli macul di Bu Haji. Kuli macul di Bu Haji. Di Bu Haji, pira kumaha apal Bu Haji, nu awak nalin tuh. Urang tadi liwat nempo. Heeh. Keur dua-duaan sia di saung. Anu bener ayu mana ulah sok mitnah ayu. Beneran urang tadi nempo jeung si Amel. Serius teh? Serius, dua-duaan di saung. Terus kumaha sih ieu? Ade sia kan Bu Haji lengok. Heuh nya Bu Haji kan randa nya. Ya heueuh randa beunghar besing ka pincut teh ya. Kira aku Bu Haji daek ka salaki urang. Oh nya, nu penting mah ngora. Ari nu loba duit mah. Apa ku urang diteang we ayeuna nya? Heueuh tegor, bahaya, iem. Heuh nya. Ya heueuh. Bu Haji kok tega sih ka salaki urang? Emang ulah laki di nu sejen? Nya teh nyaho nu ngaranna jelema mah. Aing mah. Ade besing ka pincut urang mah ka dieu ngan saukur ngabejaan hungkul nya. Ya geus urang arek bebeja ka ma urang amun aya ma urang arek ka ditu ayeuna budak nu nguruskeun. Hati-hati iem. Si Ahmad goblok banget kos gitu wae. Ngari ngomong rek kuli di Bu Haji kuli naon.
Ayun bambing lila gere nyari. Ayun puntang lila gere huda. Neng Wardah mah beki di ayun. Neng ieu mah beki ngaladog. Mun si Amad beki kawin goblok. Ayun-ayun bambing lila gere nyaring. Ayun-ayun puntang lila gere hudang. Si Wardah mah beki di ayun. Si ieu mah beki ngaladog. Mun si Amad beki kawin. Lagu teh aya-aya wae. Alhamdulillah ngejo geus peren, nyese geus peren nya. Mbah piring geus peren. Ayeuna urang nengokan incu. Sapoe teh kudu dilongokan. Da kangen wae ka incu ngaranna ka incu. Ieu bale teh meuni kudu diganti suganan. Kamari teh ieu geus lila sih di gawean si Amad di kos kieu di wae ieu bale teh. Ayeuna mah imah teh meuli kuatan asa geueman eueus ieu mah. Aing nyatara aya di imah ayeuna mah tuh da. Geus heula mah yang kasih Wardah. Boga duit ieu tadi ya. Ti Iis meureunnan. Kasih Wardah heula kuat kangen nasa enteh. Kangen wae da ngarah ka incu mah boga duit saeutik ingat ka incu. Sia mah is barang bere teh meuni wawarehan ka aing mah henteu bilang bara atuh teh 2 liter ka aing mah is. Ye dah mana mah lain bereun atuh bel ngora kene. Ye bereun mah teu kudu nempo anu nek kolot, anu nek pae, nu ngora. Nu penting mah amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sawa aing kos Bu Haji mah, sawa aing nasa eutik, emang nini doang. Berarti sia mah nyungkun dibere sakitu hayang leuwih sakitu ulah kitu jadi jelema mah sia tara ngajinya, ngaji mantap ka masjid, ka mushola. Ngaji hese ngomongin siama. Siama ngaji ge ngaji plem doang tuh udah ngadon ngajina. Amit. Ieu kumaha lamun nyolok coba ge ieu. Hayo nini nek nyopet awi deui. Yeuh mah ulah sok cepat copet we, mah nyaho teh kamari anu nyopet sau didenda mah 1,5 juta. Lain arek nyopet tanggal awi arek menerkeun tanggal hayang kacolok sia lewat. Kuku kuing ka tempo mah ulah sok ngabohong we geus kolot teh pamali meujeuhna insaf, meujeuhna salat, lobakeun ngaji ibadah. Yeuh tanggal awi teh anu bogana. Nya anu bogana da aing teh ngaku ieu tanggal awi anu aing teh pagawean mah odah. Tibang menerkeun eta mulang perang di dieu. Beda we ka nyahoan ku uing baheula gundukan haji ucak umah dicokot. Astagfirullah. Ya dengekeun. Siapa teh derek lewat? Kumaha sia ti tajong? Kacolok. Ye teu nyaho uing mah dieu. Uing mah nyaho ge emang betotan di dieu jeung suluh ye ngejo mah ayeuna mah digas lain make suluh. Nya sia digas aing mah masih disuluh emang aja. Nya jeung loba duit ayeuna neangan we duit meuni koret banget. Ya mah dengekeun ulah sok benar-benar di kebon awi ieu sieun baheula oge di dieu aya naon coba. Teu percaya aing mah bela kumaha sia we. Ini di omongan kos gitu. Kembe ke tete teh lamun didenda mah ieu ka nyahoan baturnya manehna teh ngandalkeun saha si Iem jeung si Amad. Amit. Ka mana ya? Bu Haji. Naon? Urang rek ngomong. Ngomong naon? Bener teh Bu Haji ngadeuketan si Amad. Oh, eta ari maneh aing sugan burung aing ngapan deket jeung si Amad ge mere pagawean ieu. Ya Bu Haji, entong sok ngarayu salaki batur. Amit-amit teuing aing rek ngarayu mah anu kasep anu beungat. Da aing loba dunya kumaha ge. Yo, tadi cenah cek si Ayu Bu Haji cenah keur duaan we jeung si Amad di sawah. Ya duaan da aing nganteran kopi geus satu hari kitu mari camburu wae mang ke sia we nu nganteran nya. Pokoknya Bu Haji nya kurang diingatkeun sakali deui entong sok ngaganggu salaki batur. Si Amad teh geus berkeluarga Bu Haji. Ye dengekeun yem. Kajeun atuh aing bung diganggu mah aing moal ngulikeun deui ka si Amad kajeun. Alah nya kajeun lah.
Ari ngomong kajen we emang neangan pakulian teu susah kamari ka kota ka mana ge anggar we balik deui. Teu digawe di Bu Haji ge masih loba pagawean salaki urang mah. Enggak sari kitu mah koing mau digawekeun deui ya. Bu Haji mah kejendilan kegatelan. Aing neangan nu kumaha ge meunang duit teu loba ye duit. Ya Bu Haji, saya ingatkan ya, ulah sok ngaganggu salaki batur. Amit-amit cabang bayi aing kudu bogo kasih amada piraku teuing. Anu beunghar ge loba nu hayang. Lumayan boga duit, ayeuna mah teu ngeunadaang huntu teh ge cager, ayeuna mah ngesop ah. Neng gelis geus cager. Geus cager is dijampekeun ka mamea. Ieu mending naon ayeuna mah. Eta kudu cek dori. Mamea dibawa-bawa. Bu Haji geuningan deket wedding si Ahmad. Gedeng. Pelakornya anteng ada pelakornya anteng ya. Ya Bu Haji, saya ingatkan sekali lagi ya. Jangan suka. Seuge amit-amit bang laki duitan jeung naon. Duitan oge salaki urang eta mah. Seuge tibang sileud koromot ko situ. Sekali lagi saya ingatkan ya Bu Haji. Ulah sok ngaganggu salaki batur. Jor we sebanjut ka ditu ah. Siapa bolo online buru-buru mantap. Ayo bagus.